Haturan mitra sadaya tepang deui sareng pidangan dongeng ngalangkungan channel YouTube Mitra ieu carios nu judulna lalakon si Bagja bagian anuka 16 teh hasil reka cipta baharga atanapi Bahpen di SY Citra Warga di Bandung Jawa Barat an oge maos ieu carios dahar bandros make saos dahar teh diciritan sipados tenyong cai waktos dongeng na urang kawitan jentrengkeun kacapina nayaga. Sakali deui abdi ngahaturkeun rebunuhun ka pangersa salira dupi kakasih teh saha mangsana hayang geura nyaho sahasana kolot nu keur disanghareupeunana wasaki manu sakti sujang duguk jinjir we nyaung-nyaung makaya sacang kewok lumayan sahuap sakopeun kitu ge sawah pakaya ulang lemur sae nun senyangkanya ujang sana nuju ka talang sara nyampong ka dieu nyanguhun we nepangan sugan we manyang jadi duduluran rezeki tadi ge pan pas di sangamukeun abdi teh pakacar dunungan abdi basalia kenging musibat aya karaman ngaranjah bumi dunungan diduruk dugi ka ngaruhak abdi sanestu hoyong nulungan nanging nyalametkeun ieu budak bilih kumaonam saya mohon basalia aki kenal sok ngadengewe ngalana cenah mah kolot linung subur ku ilmu jembal ku pangabisa jawagan kaparidelan ulin menpo leres pisan mung duga kumaha nasibna ayeuna bah watir we ieu ka incuna nya kahaltijang saha kakasih teh jalu kinurus sakti mencerong seukeut ka si Bagja nu dipencerong anggur ngeluk wani neuteuk beungeut kinurus sakti anu bangun aya simaan Bagja wasana teki pintu cikal dunungan ngadi ka awewe duka kumaha nasib Brahma sareng ibuna raina sareng anyayangna keun bae geus jang sageus kadajian ikran aki mah moal nyanyaon ja wana naon kumaha ki bumena diduruk tangka sep ya ulah wakasu udon tasane ngali ieu ke geus yakin katingali kakara disimpulkeun leres pisan atuh anu salajengna abdi teh terus terang we pamit teu kaabutan bade ngirim nyiruruk saheulaanan utamina sabot abdi maluruh lembur kumaha-kumahana nasib dunungan abdi
yang malah aki atoh aya batu laki hirup sorangan antek aki mah ujang ulah waka kemana-mana bisi ala-ala karaman sabab aki yakin maksud karaman saya kajaba angin eta teh balas dendam keun heula ke geus wakurang basa-basa Kinur Sakti bangun melangen ka bangsana jeung Bagja teh sakitu saya tuh abdi ngiringan mung punten sakali deui abdi ngararepot bangsana sanduk-sanduk deui dengan naon jang embal Kinur Sakti tuning celik putih sak herang mitra nya akhir nama bangsana jeung si Bagja nyiru-nyiru bisa saungan Kinur Sakti anu tetela narima da puguh si Aki masa aya batur atuh sapapoena bangsana buta bantu makaya Aki Nur Sakti bade kitu teh seulina mah teu burung dedebing-debing hayang geura meunang katerangan ngeunaan dununganana tapi taya aya daratan hadena teh si Bagja teu rewel nurut ka mangsana nu sasatna jadi bapakukutna jeung Ki Nur Sakti apes deui malah asa meunang ganti Aki nya meunang ganti eyangna basaya eta ge budak teh sok rajeun ngarenghi ka mangsana iraha balik cenah sono hayang geura amprok jeung nu diimah nang ku mangsana di dalam bae da apan di imahna keur teu aman ku karaman alias jelema jahat karaman galo ngacakeun Bagja sumbar kawas nya boga kawani Ki Nur Sakti jeung mangsana tiba silih reret na ujang bisa ngalawan gitu Ki Nur Sakti ngareuyeuan siapa takut emal si Bagja bari ngajare bebeng petakeun dua leungeunna dua sukuna masang kuda-kuda sedrut tarajang Ki Nur Sakti ngan sakilat Ki Nur Sakti ngagiwar tolonjong kebru Bagja ngajurah roh aduh Caki mau ngelabuah Bagja nyengir tung curungan anak karasa nyeri balas diteundeut Ki Nur Sakti jeung mangsana saleserian hampura dalu hayang bisa tuh mak urang latihan jeung Aki Ki Nur Sakti geus bisa meleng jeung si Bagja maya ketak ngajawara waktosna teh mitra saninten buasa ninten kacikoneng nyar gula hapunten dadah hapunten dongeng urang ecag heula atur nuhun kana sagala rupi perhatosan mitra dangu sadayana utamina kanu parantos subscribe sareng like anu teu acan mangga diantos hapunten tina samudaya kalepatan sareng katirangan insyaallah bah arga nepangan deui dina terasan dongeng lelakon si Bagja bagian anu ka-17 masih dina channel YouTube Penli SJ Citra Warga ieu saha